jalma anu geus papenak sinareng ka ngeunahan ilmu, ngeunahna boga ilmu, jeung ngeunahna ngamalkeun kana eta ilmu, maka hirupna teh moal panas baranan, lain unggul babasa nya, lain unggul babasa, ulah panas baranan teh jeung buktina. Itu moal sirik, lain unggul babasa, ulah sirik teh jeung buktina teh, ulah sirik teh jeung buktina teh sirik. Satuluyna henteu pidik lain unggul babasa, henteu pidikan teh jeung buktina. Satuluyna ulah jahil jeung buktina kitu. Henteu jahil teh eta teu jahil. Teu kaniaya, teu sadis hirupna. Jeung buktina. Matak cekolot mah ulah sidi, ulah sirik, sidik, jahil, kaniaya ines panasren dudupak rudupak. Tah jang jalma anu geus rudupak. Tah jang jalma anu geus ngarawaskeun ngeunahna gaduh ilmu, jeung ngeunahna ngamalkeun kana ilmu teh sifat nu goreng eta teh teu aya. Teu aya. Lain unggul babasa jeung buktina. Pan ayeuna